Hidup ngaji hidup. Alhamdulillah. Doakeun. Eta kahijina di antarana jauh ti ulama susah, jauh ti ulama resah, jauh ti ulama geusah, jauh ti ulama tepuh lampah margi naon lamun jauh ti ulama ancaman dina paduk dina pangandiga Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi di antara dicabut keberkahan akan daripada rezeki. Nauzubillahi min kade nitip sing getol ngaos amin. Cek abdi tadi omat nu pokok mah sanguna saiharang mah ieu hutinan sanu sakali babudu babadus eta omat nu kudu diperhatikeun omat nya. Ari hartos abdi mangaji na pang ieu sarua ibarat eta lah dengan sangu. Hartos ibarat ieu adi manon cai kopi loba mana minum si kopi jeung ceherang loba mana? Kopi. Lamun dibalikeun loba si kopi lo sedik ceherang kira-kira beuteung ngerebak moal. Moal? Bating si kopi bukan ngerebak. Oh gitu. Beuteung seueur moal. Lobana gitu. Tah mata kade. Hadirin rahimakumullah kade nitip seueur paham anu cepati paruguh. Emang 2 kali ngan ceherang. Mudah-mudahan sudah beres saya ngeluruskeun. Pernah ngadenge di hiji media aya anu nyebutkeun bahwasanya kita itu sebenarnya tidak perlu pakai jilbab, tidak perlu nutupan aurat cenah gitu. Naon sababna? Keun bae sirah teu make jilbab mah, keun bae masaka teu make jilbab mah, nu penting mah hate we cenah we berjilbab. Kahartos bisi ayana gitu jawab kurang, Pak, Bu, gimana kalau saya apa itu? Cik naon? Kumaha lamun tana urang mah naon naik kendaraan motor ngaliwat ka jalan anu rame tuh ya polisi bari urang teu make cek polisi ente ditilang, ente kudu madenda sabab ente teu make cek urang ge jawabna, Pak, kepala saya tidak perlu pakai helm. Buat apa pakai helm kepala saya? Kenapa? Yang penting hati saya pakai. Kira-kira polisi kumaha jawabna jang? Nu serius. Kira-kira polisi kumaha jawabna ieu? Minta naon Rejang? Cek urang teh keun bae lah. Tah kitu lain. Keun bae Pak, masaka mah teu kudu make Yang penting hati saya pakai. Kita polisi kumaha eta jawabannya? Minta duit. Lieureun blekor. Cara anu seperti ieu jang di pasantren eta cenah ngaji naon? Tauhid diaji diaos cenah Pak. Mantek diaji diaos, biladah diaos, salaf diaos, nahwu tafsir hadis sadayana diaos cenah Pak. Bahkan aya nalar Fathul Muin, bahkan target 1000 hadis umpamana gitu. Oh, minimal 2 tahun Johar Maknun, Alfiyah, sudah menorok, Jamul Jami, minimal kudu katalan. Oh gitu. Tok cek manehanana. Yes, cek ujang ngaji gitu mah ukur ngaji cangkang. Jeung aing yo ngaji mah cenah urang ngaji eusi. Teu pacarkeun teh teu penting eusi. Teu ngabutuhkeun kana teu penting cangkang. Nu penting mah cenah eusi we cenah kitu. Sok rajin anu paham kitu aya. Aya nu kitu aya. Nu mana jelema. Subhanallah. Jawab ku urang gitu jang. Lamun teh mah di pasar nu dagang cauk budak lutuk teu make cangkang, kira-kira urang daek meuli teu? Moal. Subhanallah, kade jaga orat. Punten, mudah-mudahan abdi nyarios ulah keluar ke nafsu. Amin. Ieu mata-matanya Allah Akbar. Mudah-mudahan kalebet kana kieu. Kana naon teh kana gi? Dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi al-ghiratu minal iman. Giroh teh bagian tina iman. Kumaha giroh teh sangat peduli karena syariat. Teu peduli cek batur kitu, teu peduli lempeng we kana syariat eta ngaranna giroh teh kitu. Sangat perhatian karena syariat, sangat peduli mempertanggungjawab. Sieun masyarakat bisa wudu, sieun masyarakat bisa adus, sieun masyarakat apalin bamhen, sieun masyarakat salat bener, sieun masyarakat umat teu apalin pang patan salat, teu apalin pang patan puasa, jeung sana hariwang di hariwang sok sieun di manawa urang anak
daek nemongkeun ping-ping sok sieun di mana urang anak daek budu gulang ka mana ka warung jeung sajabana daokeun ibu daokeun dawuhan Syekh Nawawi Sikihin ya. dawuhan Syekh Nawawi Al-Bantani radhiyallahu an man tarakal adab faqad taraka sunnah wa man taraka sunnah faqad tarakal faridah wa man tarakal faridah faqad istahqara ulama wa man istahqara ulama faqad kabar. Jalma nu ninggalkeun adab kaduduna sok wani ninggalkeun daripada sunat. Di mana-mana geus berani ninggalkeun sunat kaduduna sok wani ninggalkeun wajib. Di mana geus ninggalkeun wajib kaduduna sok wani ngahina ka para di mana-mana geus wani ngahina ka para ulama. Saur Senawi geus dicap jelema nu kitu jelema kufur. Naudzubillahi min meme kieu itu teh lamun ceuk urang mah ulah sok nyapirakeun kana barang teu pira ulah sok nyapelekeun kana barang sapele sabab tina sapele bisa jadi 100 pele tina 100 pele bisa jadi 1000 tina 1000 pele bisa jadi 1 paham tina mang dibere ieu kadang geus beak subhanallah mimiti wani ninggalkeun salat sakali kadituna wani ninggalkeun salat 10 kali di mana-mana geus wani ninggalkeun 10 kali kadituna 100 di mana geus 100 kali tungtungna seumur umur teu ngalaksanakeun salat sakali-kali mimiti wani make kolor hanapen tuur make kolor hanapen wak alah geus make kolor hanapen tuur kadituna sok wani make kolor luhureun tuur make kolor di mana-mana geus wani make kolor luhureun tuur kadituna sok wani make kolor luhureun bujur make aya nya aya ta eta bieu Allah make kolor luhureun di mana-mana geus wani make kolor luhureun bujur wani ini make kolor nemongkeun bentes pisan hadis Rasulullah sallallahu alaihi gitu lam arhama yaumul kiamah jalma moal panggih di poe kiamah jeung kami tong boro-boro menang syafaat Rasul tong boro-boro menang pertolongan Rasul tong boro-boro menang uluran tangan Rasul penak jeung Rasul ge moal di antara naon wanisaun kasiyatun ariyatun awewe istri-istri cek urang kulon mah bikang oh gitu si ibu eta aya jalu aya bikang aya itu bikang ajengan di pasar pan urang itu bojo ajengan di pasar pajar ke bikang ajengan katanya subhanallah da kadang kalakuan teh eleh ku hayam leres teu ainu sok ngomongkeun batur hayam jelema 11 kurang ainu sok iri ka batur hasud ka batur hayam jelema ainu sok ngagoreng batur hayam jelema ainu tara salat hayam jelema ari anu sok ngagoreng batur hayam jelema ainu tara puasa hayam jelema. Jadi halus mana orang jeung hayam? Hayam. Sing jujur halus? Hayam. Sing tarik halus? Hayam. Jadi atuh isukan mah di mana hajat? Atuh dek masjid urang di masjid hayam? Hayam. Oh gitu. Atuh isukan mah di mana haji? Atuh isukan mah isuk subuh-subuh nu di paraban hut teh urang atawa hayam? Urang. Siap paraban hut siap. Siap. Siap patokan hut siap. Siap. Atau bisa naik geus kawin. Daerah ku hayam kalakuan Allah kadang mah eleh ku meri kadang mah eleh ku bener tuh rapi eta lompang mending ngentep eta lompang
Bring ka kidul kabeh ka kidul, bring ka kaler kabeh ka kaler, bring ka kulon kabeh ka kulon, bring ka wetan kabeh ka wetan. Nah, betul. Ya, jangan liur hanggus tadi ya. Allah. Ada salawatan. Allah. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah. Jadi atuh disiplin teh urang atau meri? Meri. Halus keneh mana salaki urang jeung meri? Meri. Halus keneh. Disiplin mana meri jeung salaki urang? Jadi atuh isukan mah dek nyum salaki dek nyum meri. Jawab batu ibu. Ibu meri. Bu. Ibu meri. Jawab batu ibu. Resep ka, bogoh ka, bercinta jeung dina kasur paduan jeung kepikir ka keluarga eta beungeut ka kabeh sia. Urang mah di parkiran kerusukeun. Ke kastana. Teu kastana tangan nang doma. Astagfirullah. Aladin. Eleh kumuri cenah we. Aduh subhanallah. Mudah-mudahan ieu wasilah pangosan hilak anu kagantun ke peribados kersaajengan di Sumedang anu ke peribados dimuliakeun anu ke peribados itu kahormat doakeun beliau sing ditambih-tambih keberkahan dina ilmuna amin ditambih-tambih keberkahan dari rezekina amin dijaga diraksa dina pancajaya boh dohir boh batin disolehkeun keluarga sareng pala putrana amin amin ya Allah ya Rabbal hadirin rahimakumullah anu ku peribados ditiga hormat matang eta umat jaga orat di mana orat dibuka indung bapak urang bakal leuwih riweuh dihisab ku pangeran naudzu nyah ka indung nyah ka bapaknya siap dimulai paisuk moal nemongkeun orat siap moal make alat mong siap moal make tangmong siap apa ada tangmong tangmong apal teh ayo rajin make kutang support Berarti susuk teuing kita apa? ping-ping aja lek mong teh naon kale Lek ditemong-temong, lain katemong. sakedeung deui tur mong tur sakedeung deui jur ka di mana bujur ka temong terakhir naon tengah oh eta mong hadirin rahimakumullah anu pribados di Dijang pokal kene. anu mugi ku Allah taala dimul alimin ulama anu pribados sadaya di kahurmat alimin ulama senantiasa para kepada kiai di anu pribados diajengkeun sangat dicintai sadayana para santri para ibu para bapak milah sadayana anu pribados sangat-sangat dimuliakeun hadirin rahimakumullah anu pribados di hormat mudah-mudahan walaupun sekejap walaupun sakedik walaupun sebentar sing seueur manfaatna amin sing bisa ngamalkeun amin urang doakeun dulur-dulur urang di Palestina di jalur Gaza urang doakeun siap mendoakeun siap beliau-beliau sing ditang payungan ku Allah mereka sing digagah perkasakeun ku Allah mereka sing ayeuna kemenangan hidup Palestina hidup maju Palestina maju bangkit Palestina bangkit menang Palestina menang girah Palestina girah Allahu Akbar Alhamdulillah hadirin rahimakumullah sabab naon oke urang doa urang sadayana sing jadi